eta teh sangkan bada melanana Gusti Allah nyaeta manusia teh nanina sangkan selamat meunang bagja dunia akhirat. Tapi teu sagede jalma anu diangkat ku Gusti Allah hartina teu meunang pitulung Allah, teu meunang taufik ti Allah, teu meunang hidayah ti Allah. Karah nyaeta mumpang kana parentahan Gusti Allah. Eta teh anu diangkat ku Gusti Allah. Cek sebagian keterangan mah ahli tasawuf begitu. Mana bila mana jalma anu teu ibadah tapi eta jalma teh aya paripaos bro di juru bro di pantok ngalaya di tengah imah aya paripaos tapi eta jalma tara ibadah tara zakat misalna imah contoh eta teh kudu rasa risi rempan eta teh bisi disebutkeun istidrot hartina panyukun ti Gusti Allah ku ayana sanes kanten perkara anu dipikahayang ku Allah dipastikeun tapi dibarengan ku ibadah ka Allah ta eta teh urang kudu rasa risi rempan eta teh bilih panyukun ti Gusti hanya ukur nikmatna anu sakedap nyaeta anu aya di alam dunia peda urang seueur sadaya disebutkeun we sebagian keterangan mah nyaeta